Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa. Teu paham loba gaya. Boga awewe diperhatikeun jiga nu kita sare tong penting teuing. Udang ulah berang teuing. Ari manehna jam 10 karek udang loba gaya. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa. Jelema loba gaya mah ari awewe di jajanan, ari udut mentaan ke batur. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta. Jelema loba gaya mah ari awewe di jajanan, ya nya Jalma loba gaya mah ulin ke itu ka dieu make motor ninja. Bari mawa awewe. Padahal duit teh menang minta ti bapana. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta. Nyusahkeun indung bapa. Tilu. Jelema anu loba gaya mah ari diajak gawe hese, ari dina waktu baal. Apal ke? Jelema anu loba gaya mah ari gawe tara. Ari boga kabogoh teu cukup hiji oge teu buka paraban. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa. Jalma anu loba gaya boga awewe ngajak ulin pas waktu jajan ditelakir semoga duit. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa. Ka mana eta jauh-jauh teh inget tuh. Iya, lah dia tuh hayo di tuh bosan di dia. Atuh. Yap. Yo. Jadi jalma nu loba gaya mah diajakan gawe ke babaturanana hese nyir ngobrolna teh jauh kumaha we lah alasana. Tapi pas aya babaturanna datang balik gawe di kota. Teuing ngajak manehanana ulin ka kafe ngopi di kafe. Langsung pokna teh gaskeun euy. Bari ditu teh wah ribut selfie ka ditu, selfie ka dieu gitu. Kopi di fotoan. Tuluy di-upload di medsos bari make caption. Nanti caption teh ngopi atuh udah mampu cenah. Aduh padahal eta teh meunang menta ti babaturan. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta. Jelema nu loba gaya mah loba ngabanggakeun ka Bogorna bari waktu rek apel minjem motor ka batur bari ngomongna lain rek apel. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta. Tilu. Jelema nu loba gaya mah ari teu jiga nu heueuh ngajak ngopi. Ari dina waktu mayar ngomongna teh, duh, poho teu moal duit. Dina mawana obe. Puh, aing geus panjang-panjang. Sok dina mana oge. Balikan deui sok atuh. Jadi dulu. Dina mawana oge. Ngan mawa 2000. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta. Yo, nya jalma nu loba gaya mah mau deui. Jalma nu loba gaya mah boga ka Bogor teh sok dipamer-pamer ka batur. Dina Instagram, nu parah mah dina WA, tarina step WA. Ka Bogor di uploadkeun. Bari anu ningali status nama di privasi ka Bogor ka Bogor nu eta nu diuploadkeun jeung ka babaturanana. Kawan saja mah tadi kawan saja mah kumaha sadar kawan saja mah di privasi. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta.
Zaman lo bagaya mah ngobrol ka batu juta-juta ikrah dakian aja. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta, nyusahkeun indung bapa. Jelema nu loba gaya mah ari penampilan hayang wah nu saena ari baju jeung sepatu menang jeung ti babaturan bari jeung teu bebeja heula. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta, nyusahkeun indung bapa. Jalma nu loba gaya mah hayang update tapi hotspot. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta, nyusahkeun indung bapa. Jelema loba gaya mah keur butuh minta tulung, keur dibutuhkeun ngapung. Sia loba gaya, gaya bari eueuh pangabisa, bisa ukur loba pamenta, nyusahkeun indung bapa. Balik. Tilu. Zaman lo bagaya mah boga awewe nita satia ayo manehna ngadua, ngatilu ngaopat. Sia loba gaya